Wilujeng sonten pamirsa, dinten ayeuna abdi bakal nganterkeun warta perkawis curah hujan nu luhur. Numutkeun pangimatan BMKG, musim hujan bakal kajadian saleban 61% di sababaraha daerah Indonesia dugi ka akhir bulan November 2020. Lian ti eta, suhu permukaan laut Sagara Pasifik bagian tengah daerah Nino nemongkeun anomali tina sebesar 14 derajat Celcius. Anu hartosna, intensitas lanina bakal ngahontal puncakna di bulan Januari sampai Maret 2021. Nu bakal turun asup bulan Mei 2021. Masyarakat dipenta pikeun terus waspada sebab curah hujan nu luhur tiasa nyababkeun banjir. Curah hujan nu luhur diprediksi babarengan sareng puncak monsun Asia. Kumaha oge, ieu fenomena kajadian secara mandiri jeung memicu curah hujan anu ekstrim. Kusabab kitu, BMKG parantos merayu ka pihak-pihak anu bersangkutan. Aya kemungkinan ancaman hidrometeorologi siga banjir, tanah longsong, jeung banjir bandang. Sakian warta nu abdi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.